Pihaya. Hiji ping. Dua ping. Tilu ping. Ieu ping naon? Pil mah. Di mana geus aya pil butuh kana apa? Mana pailna? Jaeduna kusabab jadi pail wajib jaeduna ropa. Ropana kunaon? Wau, palimahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadratul mukarramin, para alimin ulama, para zuama, para kiai, para ajengan, sadaya kesepuhan anu kusim kuring dipihormat, santriin santriyah wabil khusus santri-santriyah pondok pesantren Al-Mughni, umumna santri-santriyah nu aya di mana wae anu sami-sami kusim kuring dibanggakeun, didoakeun. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormatin simkuring sadayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina ieu kasempatan urang sadayana tiasa riumong kulung dina tempat nu mulia dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin. Dina raraga takurub ku Allah Rabbul Alamin ngalangkungan jalan ta'ali. Puji syukur urang haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat rawuh salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekantun ka para sahabatna, ka para tabi'in, tabi'ina dugakeun dugikeun ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, santrin santriya anu insyaallah mulia, alhamdulillah. Insyaallah dina ieu kasempatan urang ngalajengkeun hanca. Diajar maca, diajar ngamaknaan, diajar nyurah salit-aliteun kitab pokok nu aya dina ilmu nahwu tingkatan dasar buktosna daya kajaba iwati kitab jurumiyah. Sateacan urang ngalajengkeun hanca, urang ngaduakan umat suci pamudah-mudahan wabil khusus pengarangna ieu kitab umumna sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana, guru-guru urang sadayana anu parantos calih di alam barzah, pamudah-mudahan sadayana kenging pangampura rahmat oge ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Syulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan Mama Haji Muhammad Syekh Ma'mun. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ila muallifi hadal kitab ila hadrati syekh wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa ahli baitihi syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anjil fi qabrihim nura wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi yu'rabu
ayat 3 hiji fi'il madhi sareng fi'il mudhari sareng fi'il amar Doroba wa yadribu wa idrib saperti mana lafaz doroba yadribu idrib Fal madi. Pamadi maka hari fi'il madhi Etamatuhul akhiri dipatahkeun akhirna Abadan bina salawasna Amru sareng hari fi'il amar Etamazumun dijajengkeun Abadan bina salawasna Mudhari'u sareng hari fi'il mudhari fi'il anu ayat dina mimiti fi'il mudhari salah sahiji anak anu opat ngumpulkeun kana anu opat ucapan anjeun papan ana itu hari fi'il mudhari diropakeun dina salawasna sehingga asup kana fi'il mudhari anu marentah nasab atawa anu marentah jazm Alhamdulillah urang beres maca lapat sinareng ngalogatan kitab saur kamari ari anu diiroban eta kabagi dua bagian. Hiji anu diiroban dua anu diiroban anu diiroban ku harkat saur kamari sadayana ya hiji dua anu can kaantelan naon tah eta anu opat diirobanana ku harkat tegesna ropaku nasobku khopadku jajemku tapi kaluar tina lingkaran eta nu opat aya 3 perkara. Hiji sabab jama muannas salimah dinasobkeunana ku nu kadua sabab
sabab isim goer munsorif di khofad geunana ku nu katilu fi'il mudhari muqtal tegesna fi'il mudhari nu aya harap elatan akhirna dijajemkeunana sanes ku sukun tapi dijajemkeunana ku mijeun harap elat ku mijeun akhirna ayeuna walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Tos tuntas urang ngabahas anu diiroban ku harkat. Ayeuna ajengan musannif tandang bade ngajelaskeun anu diiroban ku huruf. Jadi diirobanana teh sanes ku harkat tapi ku sadayana sabaraha hiji arba'atu anwa'in aya 4 pirang-pirang rupa. Nu kahiji tasniah, nu kadua jama' mudzakkar salim, nu katilu pirang-pirang isim anu 5, nu kaopat pirang-pirang fiil anu 5. Contoh fiil 5 yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Jadi upami diuwihan deui anu diiroban ku huruf waler sadayana aya sabriji aya hiji dua tilu opat opat nu nembe diirobanana teh ku huruf pa ammatasnya batur pa'u bil alifi wa tunsabu wa tuhfadu bil ya'i. Nu kahiji tasniah. Tasniah teh diropakeunana ku alif dinasobkeun sareng dikhofadkeunana ku i ya. Ari alif huruf atawa harkat? Huruf. Ari iya harkat atanapi huruf? Huruf. Nah, isim tasniah diirobanana ku huruf nalika rafa ku alif nalika nasab ku iya nalika khofad ge ku i ya. Nalika rafa jaa jaidani jaidani teh tarkibanana jadi fa'il tina lafaz jaa rafa tah jaidani teh rofana kunaon kalimahna ro'aitu jaidaini ro'aitu fi'il sareng fa'il jaidaini jadi kusabab maf'ul bi wajib nasobna kunaon oh iya kalimahna isim marortu bi jaidaini marortu fi'il sinarang fa'il bi jaidaini jar harap jarna ba zaidaini jadi sabab majrur wajib je wajib khofad wajib jr khofadna kunaon kalimahna isim kemarin disebut tasniah Bismillahirrahmanirrahim. Bijiyanatil alifin Ibihalatil rofis Ibihalatil nasbi Wajahil solihin Ditajridin Wa'adbin Bismihi Alaihi. Nu kadua jama mudzakkar salim wa amma jamul mudzakkar salimi wa yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yuhfadu bil ya'i. Nu kadua nu diiroban ku huruf teh nyaeta jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim dina tingkah rofa ku wau dina tingkah nasab sareng dina tingkah khofadna ku i ya. Jaa jaiduna jaa kalimah jaa kalimah kumaha ngaran fi'il Bismillahirrahmanirrahim
dua fiil, tilu fiil, ieu fiil naon? Fiil ma, di mana geus aya fiil butuh kana apa? Mana fa'ilna? Jaiduna kusabab jadi fa'il wajib Jaiduna ropa. Ropana kunaon? Wau, kalimahna jama mudzakkar salib. Naon nu disebut jama mudzakkar salib? Ro'aitu jaidaini, ro'aitu fi'il sinarang. Jaidaini jadi kusabab jadi maf'ul bi wajibna. Wajibna sobna kunaon? Awas. Ro'aitu jaidina. Ro'aitu fi'il sinarang. Jaidina jadi kusabab jadi maf'ul bi wajibna. Nasobna kunaon? Kalimahna mudzakkar salib. Marortu bi jaidina, marortu fi'il sinarang. Fa'il bi jaidina jadi naon harap jarna? Ari harap jar ciri kalimah. Ciri kalimah isim aya hiji, dua, tilu, opat, lima. Arab tukang ngajarkeun aya hiji, dua, tilu. Jaidina opat. Opatna kunaon? Ku iya kalimahna ari wau harkat tanda fi huruf. Ari iya harkat tanda fi huruf. Maka jelas jama mudzakkar salim di i'robanana kuhu tilu. Wa amal asmaul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Nu katilu isim 5. Isim 5 sami di i'robanana kuhu nalika ropa diropakeunana ku wau jaa abuka. Atawa tong jaa wae nya bisi bosen. Doroba abuka. Doroba bentuk fi'il naon? Fi'il madi abuka jadi naon? Fa'il. Ropana kunaon? Kalimahna ro'aitu abaka, ro'aitu fi'il sinarang. Abaka jadi kusabab jadi maf'ul bih maka wajib nasobna kunaon? Kalimahna marortu bi abika, marortu fi'il sinarang. Bi abika jadi jar. Naon harap jarna? Abi kanaka disebut ngaran idofat. Abi jadi kusabab jadi majrur maka wajib opatna kunaon? Iya kalimahna isim. Jelas isim 5 nalika rofa ku wau, nalika nasab ku alif, nalika khopat ku nu kaopat nu terakhir wa amal af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tuzzamu bihadfiha nu kaopat fi'il 5.
Fi'il 5 ge sami sareng tasniah, sami sareng jama mudzakkar salim. Sami sareng isim 5 dina pada di'irobana kuhu isim 5 nalika ropa diropakeun ku yap malani tap malani yap maluna tap aluna tap yap malani ropa ropana kunaon ku tetepna kalimahna fi'il ayyab ala antap ala ayyab alu antap alu ayyab ala nasab nasabna kunaon kumiceun nun kalimahna fi'il asana maya palani kusabab kadatangan amyana wasiban jadi dibaca ayyab leungit nun lam yaf'ala lam taf'ala lam yaf'alu lam taf'alu lam taf'ali lam yaf'ala jajemna kunaon miceun kalimahna fi'il paham nu di'iroban ku huruf sadayana aya 4 hiji tasniah 2 jamak mudzakkar nu katilu isim nu kaopat imritian baca Babul afali ala malu salah satun madin wa mudhari'un wa amrun nahu doroba wa yadribu wadrib. Satosna urang tuntas ngabahas masalah isim. Tuntas ngabahas masalah isim, tuntas ngabahas secara ijmali kalimah. Kalimah teh aya kalimah isim, aya kalimah fi'il, aya kalimah Arab. Lajeng urang parantos uninga i'rob sadayana aya 4. Lajeng i'rob anu tangtu kana kalimah isim. Lajeng i'rob anu tangtu kana kalimah fi'il. Lajeng i'rob nu 4 anu masing-masing ngagaduhan 2 alamat, hiji alamat asliyah, 2 alamat niyabah. Maka salajengna ajengan musannif tandang dina ieu bab bade ngabahas masalah fi'il. Jadi sakumaha nu parantos kauninga urang fi'il ngarupakeun bagian tina kalimat. Sabab kalimah saurihana aya 3, hiji kalimah, 2 kalimah, 3 kalimah. Tah ieu rek bade ngabahas masalah fi'il. Al-af'alu salah satu. Ari pirang-pirang fi'il, Kang santri. Di santri sadayana aya 3. Nu kahiji fi'il teh aya nu disebut fi'il madin. Nu kadua fi'il teh aya nu disebut fi'il mudhari.
Nu katilu fi'il teh aya nu disebut fi'il santri almumi tos palintar sanajan karek ngaji. Naon nu disebut fi'il madi? Oh, jawab. Artosna nu kadua fi'il teh aya nu disebut fi'il mudhari. Kumaha nu disebut fi'il mudhari? Artosna nu katilu teh fi'il teh disebut fi'il amar. Nu kumaha nu disebut fi'il amar? Artosna alhamdulillah fi'il tos kajawab. Nu kahiji fi'il madi. Nu disebut fi'il madi huwa madala ala hadasil madi atawa huwa madala alal hadasi madho wan kodo. Artina sakur-sakur kalimah anu nuduhkeun kana pagawean atawa kajadian dina zaman anu geus kaliwat. Conto saperti doroba, artina geus neungeul hiji lalaki. Nasoro geus nulungan hiji lalaki. Pataha geus muka hiji lalaki. Hasiba geus nyangka hiji lalaki. Hasuna geus alus hiji lalaki. Sareng nu sanes-sanesna. Nu kitu disebut fi'il madi. Oge fi'il madi teh ngabogaan ciri. Di antara cirina fi'il madi nu kahiji narima kana tanis. Doroba kaantelan tanis jadi dibaca doroba. Nasoro kaantelan tanis jadi dibaca nasoro. Nu kadua fi'il madi teh narima kana ta fa'il. Dorobatu, dorobata, dorobati. Eta nu kitu disebut apa? Nu katilu fi'il madi narima kana qad harfiah. Contohna saperti qad qoma, qad doroba, qad fataha sareng anu sanes-sanes. Nu kadua fi'il teh aya nu disebut fi'il mudhari. Wa madala alal hadasi yahtamilul hala wal tiap-tiap kalimah anu nuduhkeun kana makna pagawean dina zaman eukeur atawa zaman bakal. Jadi zaman hal atanapi zaman yadribu bisa dihartian eukeur neungeul hiji lalaki, bisa dihartian bakal neungeul hiji. Yansuru bisa dihartian eukeur nulungan hiji lalaki, bisa dihartian bakal nulungan hiji. Fi'il mudhari ge sok narima kana ciri. Di antawisna cirina fi'il mudhari nu kahiji naon sok narima kana sin
tanfis. Nu kadua sok narima kana saufa. Katilu sok narima kana amil. Kaopat sok narima kana amil jawazim. Nu kagenep sok narima kana nun wikoya ke dibahas luas namanya ngan di antarana cirina fi'il mudhari. Nu katilu fi'il teh disebat fi'il amar huwa madala ala hadasi fil mustaq sakur-sakur kalimah anu tuduh kana makna pagawean dina zaman anu bakal idrib kudu neungeul anjeun geus saneungeulna berarti zaman bakal kaso unsur kudu nulungan anjeun entos can nulunganana da kare kudu berarti zaman bakal kaso eta nu disebat fi'il baik madi baik mudhari baik amar. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Lajeng masalah pertingkah fi'il madi salawasna diakhirkeun harap akhirna daroba nasoro hasuna hasiba fataha sareng sanes-sanesna. Wal amru majzumun abadan. Sementara fil amar mah salawasna dijajemkeun unsur idrib ifta uksun ihsib sareng sanes-sanesna. Wal mudhari makana fi awalihi ihda zawaidil arba'i yajma'uha qauluka ana itu samentawis nu disebat fi'il mudhari tiap-tiap kalimah fi'il anu mana eta kalimah fi'il teh dimimitian ku harap tatambah anu dikumpulkeun dina lapad hiji hamzah dua nun tilu iya opat ta di mana aya fi'il mudhari mesti dimimitian ku harap kamudhari nyata harap tambah nu opat aya anu dimimitian ku hamzah ansuru aya anu dimimitian ku nun nan suru aya anu dimimitian ku iya yan suru aya anu dimimitian ku ta tan suru. Di mana amprok jeung fi'il mudhari mesti harap mimitina dimimitian ku harap kamudharian tegasna harap tambahan opat anu dikumpulkeun dina lapad itu. Kumaha i'rabna fi'il mudhari dijawab ku ajengan musannif wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazim. Salawasna i'rab fi'il mudhari mesti dibaca rofa kecuali lamun tos kaantelan amil nawasib maka jadi nasab kecuali tos kaantelan amil jawazim maka dibaca yansuru yadribu yaftahu ya'lamu yasunu yasibu sareng sanes-sanes kudu nyong we an amil nawasib nu tadi yansuru jadi ay yansuro nu tadina yadribu jadi ay yadriba nu tadina yaftahu jadi ay yaftaha kudu nyong deui amil jawazim nu tadina yansuru jadi dibaca lam yansur nu tadina yadribu dibaca lam yadrib nu tadina yasunu jadi dibaca lam. Paham? Fi'il madi dipatahkeun akhirna lajeng fi'il amar dijajemkeun akhirna fi'il mudhari diropakeun salawasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawazim. Nu tadina ropa jadi nasab lamun kantelan amil nawasib nu tadina ropa jadi jazm lamun kantelan amil. Pangaosan urang dina ieu kesempatan cekap sakitu anu reresna ti Allah sinareng ti Rasulna anu lepatna tina kabodohan waya mudah-mudahan kenging pangapura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.